Lamun salaki dagang awewena kumaha tah. Salaki dagang pamajikan duha, salaki usaha pamajikan usoli, salaki kasawah ngamparkeun sajadah, salaki usaha pamajikan usoli, salaki bekerja istri berdoa, itu wanita solehah mah. Ieu mah salaki dagang, salaki tani, awewena ngariung di Bang Emok. Rungkad rumah tangga kitu mah. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak. Aku berjanji. Sumpahna sabah rieur atuh. Loba nu kacau rumah tangga gara-gara Bang Emok. Kamari aya nu ngawarung nginjem ti Bang Emok liat kerupukna oge. Syukuri we, nikmati jalani apa yang ada. Hidup mah adalah anugerah, bener tuh. Nek naon bibir amucuy wedak kanal ari hutang raweuy. Nek naon HP iPhone ari pagawean kasbon. Biar kita mah hidup sederhana, yang penting aset di mana-mana. Jangan glowing tapi dikejar leasing. Biar kita mah antar istri ke bidan, ya sore-sore naik motor lama 1 juta kenangan. Nggak apa-apa, motor lama 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta per bulan. Majarkeun teh motor saya mah geunah teu karasa kana tanggul, ari kana tanggal karasa. Manyaya motor di remna teh kiridip, di starter teh nyuk 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 nyuk. Kalau suami bekerja istrinya berdoa, musalaki dagang pamajikan musalaki usaha pamajikan usol, lamun salaki kasawah ngamparkeun sajad. Eta awewe kupingkeun haram ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah. Wanita keluar rumah izin suami, wanita puasa sunat izin suami. Besok hari Senin apabila ibu mau puasa sunat izin suami. Ku ilmu ibadah mah ulah ku nafsu. Puasa sunat ge kudu bebeja ka salaki, komodi unyak anyuk. Lain sadengekeun awewe. Bebeja sarek unyak anyuk teh ka salaki. Daster nganyuk 2000 sapoe. 2000 sapoenya. Sok ngaliwat ka dieu jam 10 tak kadinya. Hoi, mawa kerese koneng. Bu. Ibu. Bu. Musalaki dagang teh kalau suami tidak ada, tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mah. Bisa jadi jaga nama baik.